Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina pengajaran basa Sunda bab sisindiran. Ta sateuacanna naon cik ari sisindiran teh? Sisindiran mangrupa salah sahiji karya sastra Sunda dina wangun ugeran atawa puisi. Ta sisindiran oge kauger ku anu kahiji Purwakanti, anu kadua jumlah engang, anu katilu jumlah padalisan dina sapadana. Ta sisindiran oge asal kecapna teh tina kecap sindir anu hartina teh omongan anu dibalibirkeun atawa henteu togmol. Lamun misalkan dina basa Indonesia mah sisindiran teh disebutna pantun. Dina sisindiran eusi atawa maksud anu dikedalkeun teh dibungkus ku cangkang. Tadi teh henteu togmol, janten dibungkus ku cangkang. Salajengna aya istilah dina sisindiran. Anu kahiji aya piwuruk teh nasehat. Anu kadua aya silih asih teh hartina kanyaah. Anu katilu aya sesebret hartina teh heureuy atawa banyol. Anu kaopat aya padalisan nyaeta baris. Anu kalima aya pada atawa bait. Anu kagenep aya Purwakanti atawa sorat tungtung dina kalimah. Anu pamungkas aya engang nyaeta suku kata. Salajengna sisindiran teh dipasing-pasing jadi 3. Nyaeta anu kahiji aya rarakitan, anu kadua aya paparikan, sareng anu katilu aya wawangsalan. Tah, anu kahiji urang bade medar ngeunaan rarakitan. Rarakitan teh diwangun ku cangkang jeung eusi. Nyaeta dina padalisan hiji jeung kaduana cangkang, padalisan katilu jeung kaopatna mangrupa eusi. Teras dina sapadana teh aya 4 padalisan. Unggal padalisanna teh diwangun ku 8 engang. Nah hasibet disebut rarakitan. Disebut rarakitan teh lantaran kecap awalna teh sarua. Teras cangkang jeung eusina teh Purwakanti tungtungna. Tah salajengna ieu teh aya conto tina rarakitan. Rarakitan teh eusina aya 3 nya, aya ngeunaan silih asih, aya ngeunaan sesebret, aya ngeunaan piwuruk. Tadi dieu aya contona anu silih asih. Hayang teuing kue bugis teu bisa ngasakanana, hayang teuing kanu geulis teu bisa ngakalanana. Teras aya anu sesebret, kamari ka Pasir Pogor ayeuna ka Sukasari, kamari mah sentak sengor ayeuna mah Suraseuri. Teras aya oge anu piwuruk, nyaeta sing getol nginum jajamu nu guna muatkeun urat, sing getol neangan elmu nu guna dunya akhirat. Tah, rarakitan teh aya rumusna. Rumus rarakitan teh ABAB. Tah, salajengna urang medar ngeunaan paparikan. Paparikan teh diwangun ku cangkang jeung eusi. Padalisan kahiji jeung kaduana teh mangrupa cangkang, padalisan katilu jeung kaopatna teh mangrupa eusi. Tah, sapadana teh aya 4 padalisan. Unggal padalisanna teh diwangun ku 8 engang, sami sareng rarakitan. Tapi naha sih disebut paparikan? Tah, disebut paparikan teh lantaran padeukeut sorana atawa Purwakanti kecap tungtungna. Paparikan teh asalna tina kecap parek, anu hartina teh nyaeta padeukeut. Salajengna ieu aya conto tina paparikan. Aya anu silih asih, nyaeta aya meri dina rakit boboko wadah bakatul, lain nyeri ku panyakit kabogo direbut batur. Teras aya oge anu sesebret, ngalaterong jeung kalapa dibawa ka kebon cikur, nu gondrong jaman ayeuna teu wawuh ka tukang cukur. Teras aya oge nu piwuruk, kakulah nyiar kapiting, kanu bala ngalah suluh, ulah sok liar ti peuting, di sakola matak tunduh. Tah, rumusan paparikan teh sami oge sareng rarakitan nyaeta ABAB. Ngan tadi teh paparikan mah sorat tungtung kalimahna teh kedah sarua atawa padeukeut. Sapertos urang tinggal eta anu padalisan kahiji kan kitnya
eta teh sami sareng padalisan nu katilu sorana teh sora tungtung kalimahna teh nyaeta kit anu huruf vokalna teh huruf i. Teras anu koneng oge eta bakatul padeukeut sorana jeung batur anu huruf vokalna teh u sapertos kitu. Tah salajengna aya cara ngitung engang. Kumaha sih cara ngitung engang teh? Hayu urang hitung engang sasarengan. Tah cara ngitung engang teh nyaeta sing ge tol ngi num ja ja mu aya 8 engang nya. Teras pada lisan anu kadua nu gu na nu atkeun urat sami aya 8 engang. Eta teh sapada lisana aya 8 engang teh mangrupa naon tadi teh aturan dina sisindiran teh kada aya 8 engang. Teras urang tinggal pada lisan anu katilu sing getol neangan elmu aya 8 engang oge nya. Teras pada lisan kaopat nuguna dunya akhirat sami aya 8 engang. Tah janten sisindiran teh dina sapadana atawa dina sabaitna teh aya 4 padalisan. Padalisan teh naon tadi teh nyaeta baris. Teras dina sapadalisanna teh aya 8 engang. Sapertos tadi teh ya. Nalika urang ngitung engang aya 8 kan nya. Teras sora tungtung kalimahna teh kedah purwakanti teh anu saminya AB teh sapertos ieu jajamu murwakanti kan jeung elmu. Teras dina padalisan kadua urat purwakantina sareng padalisan kaopat akhirat sami eta teh sora tungtungna teh sapertos kitu. Tah upami tadi mah urang tos medar oge ngeunaan rarakitan paparikan salajeng nama ieu urang teh bakal medar ngeunaan wawangsalan. Cik naon ari wawangsalan teh? Wawangsalan teh sami jeung tatarucingan. Tatarucingan teh pami dina bahasa Indonesia nama tebak-tebakan. Wawangsalan teh diwangun ku dua padalisan nyaeta cangkang jeung eusi. Tah bagian cangkangna teh mangrupa katerangan ngeunaan hiji hal atawa barang. Tah ari bagian eusi mah nyaeta aya salah sahiji kecap anu nunjukkeun jawabanana atawa kata kuncina teh ya. Teras naha sih disebut wawangsalan? Disebut wawangsalan teh lantaran jawabanana diwangsalkeun atawa disumputkeun. Tah sami dina wawangsalan oge unggah padalisanna teh diwangun ku 8 engang. Tah salajengna aya contoh tina wawangsalan. Anu kahiji kendang gede pakauman. Eta teh mangrupa cangkangna nya. Teras ieu eusina dagdikduk rasaning ati. Teras naon cobi cik wangsalna? Wangsalna teh nyaeta bedug. Tinggal dina padalisan kadua dagdikduk kecap dina dug. Dug eta teh mangrupa kata kuncina. Janten wangsalna teh bedug. Hayu urang tinggal contoh anu kadua. Belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi. Cobi naon wangsalna? Wangsalna teh orai. Nah habat orai urang tinggal dina padalisan kahiji. Padalisan kahijina teh cangkangna anu ngadeskripsikeun teh belut sisit sabadarat. Naon ciknya belut sisit sabadarat teh? Tah dina padalisan kadua teh disebutkeun kata kuncina kapirarai siang wengi. Kata kuncina teh aya dina kecap kapirarai. Kapirarai. Jadi naon atuh wangsalna nya eta orai dina kecap rai-rai. Eta teh mangrupa kata kunci. Anu salajengna mesin ketik make layar. Dialajar ambeh pinter. Tah tadi kan atosnya padalisan kahiji cangkangna dideskripsikeun mesin ketik make layar. Padalisan kaduana eta teh mangrupa aya anu mangrupa kata kuncina dialajar ambe pinter. Kata kuncina dina kecap pinter. Janten naon atuh wangsalna? Wangsalna teh komputer.
eta teh sorana teh nya pinter, eta teh mangrupa kata kuncina janten wangsalna komputer. Tara contoh salajengna aya cak-cak gede kadal bilik, eta teh padalisan kahiji anu mangrupa deskripsi. Teras aya padalisan kadua ulah dipake mohaka. Tah janten naon wangsalna teh? Wangsalna teh nyaeta toke. Tadi teh tinggal kata kuncina aya dina kecap dipake nu aya dina padalisan kadua. Tah sapertos kitu pengajaran basa Sunda ngeunaan sisindiran teh. Wilujeng tepang deui dina pengajaran basa Sunda salajengna nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.